diukir dina harapan mugia tetep abadi aya dina kalanggengan mugia tetep abadi aya dina kalanggengan. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae heret manehna, najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan hate asa beuki panasaran hayang geura babareng. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae heret manehna, sok sanajan loba anu ningsieuna mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho hate leutik moal bisa dibobodoh mangsa bodoh jodoh mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho sabab hati teu bisa dibobodoh mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho sugan pareung jeung kuring bisa ngajodoh. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae heret manehna, najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan hate asa beuki panasaran hayang geura babareng. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae heret manehna, sok sanajan loba anu nyingsieuna mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho hate leutik moal bisa dibobodoh mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho anu penting jeung kuring bisa ngajodoh mangsa bodoh kuring mah teu hayang
Pincarung hiberna tepati luhur, bunga mapag caangna berang. Dua insan babarengan hadina sagala katresnan. Oleh kurasa mogahan kahormatan harita dadak sirenang. Sikernya angan buntut mega cing arulang ngajauhan bentang rapangan ukur tambah ngarewong kuasa nyen lalakon waktu pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun turun karanjang batan kingkin mikiran mulawas hilang mending nyambung adu duluran
kocoran taya pisan nu bisa megakeun rasa tanda tanya na pikir pagaliwatan teu nyaho kudu kumaha. Sikernya angan buntut mega jeung arulang ngajauhan bentang rapangan ukur tambah ngarewong tuasa yen lalakon waca pisan manehna datang ka imah uluk salam neruskeun turun karanjang batan kingkin mikiran nu lawas hilang mending nyambung duduran tapi basa bulan nabrak mega hidung megat datang hanga halangan kicep bentang bersiga ngaracunan nu ilang terus karasa tapi basa bulan nabrak mega hidung megat datang hanga halangan kicep bentang bersiga nu ngaracunan nu ilang terus karasa. Kuring sakocoran taya pisan nu bisa megakeun rasa tanda tanya na pikir pagaliwatan teu nyaho kudu kumaha.
pada guget tambah masket alim lesot hate teu berat mun pisah sareng salira anjeun pamitan sejamungkur bade mulang urang duaan cengkat tina pangdiukan najan lengkah berat pisan dijajabkeun kaburuan hate honcewang hayang ngilu kanu mulang apaan terang terjulang tos dianteur hoyong ngilu mulang apaan terang terjulang demikeun panutan rek mulang apaan terang terjulang tos dianteur hoyong ngilu mulang papan terang terjulang sapangantun hati sumoreang hati sumoreang anjeun pamitan sejamungkur bade mulang urang duaan cengkat tina pangdiukan najan lengkah berat pisan dijajabkeun kaburuan hate honcewang hayang ngilu kanu mulang papan terang terjulang tos dianteur hoyong ngilu mulang apaan terang terjulang
sasarengan pait amis kuduaan silih antirku katina silih payungan kaheman sakedeke tenyangka bakal paturan gelap nyamber munggel tangkal pangharapan kembang bagja anu urang adak dumadak baluragan endah namang sakatukang tos moal deui ka sorang kumulung ka bagjan buyan 7 tahun urang ngojayan segara bagja ayeuna paturai urang duaan kesiksa abrai berang ngahurung balung harap petingan gulang-guling binuku rasa tunggara 7 tahun urang ngadegkeun wangunan asih ayeuna paturai urang di rungrung kesedih kidung teu jadi panglipur tembang ge teu jadi ubar nu aya ukuran langsa hatena langsa Gusti hamung kasaliraya hanedak kakiatan sakedike teu nyangka bakal paturan gelap nyamber munggel tangkal pangharapan kembang bagja anu urang adak dumadak baluragan endah namang sakatukang tos moal deui ka sorang kumulung kageget buyan 7 tahun urang ngojayan sagara bagja ayeuna paturai urang duaan kasiksa abrai berang ngahurung balung harap petingan gulang-guling binuku rasa tunggara 7 tahun urang
gatalina ngapuhur jauh kawang-awang rasa hemat geus ilang cintana geus ilang dunia aya panglayangan nu pegatalina ngapuhur jauh kawang-awang
Kini saati dinasan beri dicipta-cipta karasa ayana asa jeung manehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Ahmad Vlog. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran. Seperti biasa, jalan-jalan kali ini diiringi dengan lagu Wapsuna teman-teman ya. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Biasanya nih dari mana saja sudah hadir teman-teman ya. Dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Cina, dari Taiwan, dari Singapura, dari Filipina ya. Selamat mendengarkan teman-teman saya dari luar negeri sana ya. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Tonton terus videonya sampai akhir di channel ini. Jangan-jangan diiringi dengan lagu Wapsuna.
Oke, yuk dilanjut lagi jalan-jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.